Lain pada ibu-ibu mah tos biasa dina pangajian teh sok jempling we caricing, tapi dahareun bea. Biasana eta mah diabdi di Bandung Barat. Ari di dieu kapan sameh di ditu ge ti dieu heula lolobana. Ngan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega. Ari di dia tos biasa meja mu balik lega siga kieu. Da pilari payunan pakades meuni pinuh meja nate. Wios abdi ceramahna bari tati. Pak Wios tati. Tati je. Tati. Tati Pak. Bu tati dalamun kedah diwartoskeun mah Pak Kades abdi tos nyareri awak perjalanan ka dieu tebih tadi angkat tabuh 2 aja matak tadi abdi mah dina mobil calik teu tatih-tatih keur panganten anyar mah masih keneh aya cinta mapah pakaleng-kaleng ayeuna kalengna teuing kamarana lalocotan betul keur panganten anyar mah bapak ngabonceng pamajikan da meuni hati-hati leungeun duanana main cek ngerem mawa motor ge meuni lalaunan asa mawa berlian yo aya tanggulan saeutik gecling aya enggak papa panganten anyar. Nah ari ayeuna geus jadi panganten heubeul. Bapak ngabawa pamajikan dibonceng da asa mawa karung goni. Di ojo nyekelan kana cangkeng salaki kalah cek salaki teh cicing tong nyekelan areungat. Ari baheula meuni nangkot. Terus teh da ibu teh lamun teh nyekelan sieun labuh. Tungtung nama maksakeun we nyekelan kana tak-tak salaki persis siga teko. Apaan kieu teko mah? Nu katuhu kana tak-tak salaki, nu kenca kana beusi motor. Aya nu sok kitu. Ya keur panganten anyar mah ibu geubis tina motor bebeja ka salaki aa embis cek salakina teh sok angun panganten anyar nah ari ieu geus jadi panganten heubeul cek geubis tina motor salaki ngadon molotot cek aing ge tong milu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih araya teu acan tarunduh teu carangkeun teu boga rarasaan. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Sugan sieun salakina kawin deui mah. Nu ngajawab salam didoakeun sing tereh angkat ka Mekah. Teh cukup amin hungkul da kudu daftar. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Daramang atuh sadayana. Alhamdulillah. Mata ka dia oge keur cager. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Dan bae eueuh nu nanya oge. Malahan mah kamari nembe keneh diparios abdi teh ka dokter. Cek dokter aya gangguan dina darah. Pidoana ti sadayana. Jantan abdi teh Pak kaluhur darah tinggi. Ai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka aki-aki demam berdarah. Lain nu diharup aki-aki hungkul aja teu puguh tetempoan ningali aki-aki teh asa kolot. Seueur di dia aki-aki. Nini araraya. Aya randa. Duda oge aya. Ngariung kabeh di dia. Nah alus lah. Da urang ulah ngabeda-beda kana status. Rek randa, rek duda, komo ka randa mah. Dan nu penting randa mah kudu ngeureuyeun ngaji. Saha eta nyebut randa ngeunah. Astagfirullah. Alhamdulillah ngariung sadayana dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ieu riungan masing nyandak kaberkahan.
Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustazah, wabil khusus nukusim abdi dipika hormat, para ajengan, para kiai, guru-guru orang anu nampak hadir, urang doakeun mantena masing sarehat, amin. Nyaraah ka kiai, nyaah naon. Resep ka kiai teh resep. Resep naon? Hah? Da biasa namah Pak, lamun abdi naros ka jamaah teh, Bu, resep ka kiai, resep Neng Nais. Resep naon? Resep nitah. Sami di dia siga kitu. Sing tarik. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Sok sing tarik nyorakna. Bapak-bapak araya. Dari ibu-ibu mah di mana-mana teh kompak wae bersuara leres teh. Ibu-ibu nak kompak ngan ieu tah bapak-bapak nak culak, cileuk. Nyorak henteu. Mundek maot atuh. Ayeuna teh da meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok ayeuna mah nu teu nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Mending di imah sorangan, mending di dieu babarengan. Atak sok pasing tarik sakali deui. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Kasurupan. Kamaotan. Nyolatan mayit. Ngadoakeun mayit. Ngagotong mayit. Astagfirullah. Kalau ece di dieu mah kiai nepi ka ngagotongna nya. Cek belah ditu mah kiai cenah. Allah ya Karim. Punten Pak, samemeh urang digubrakeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kiai. Mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gentosna leres teh. Di dieu aya RT. Maot moal ayeuna. Lamun ieu mah. Lamun RT maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RT. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RW. Lamun pakades maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu nyalonkeun jadi kepala desa, betul? Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajengan. Leres teh? Matak lamun tiasa nyungkeun mah Pak ka Gusti, cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada ajengan mah. Lamun ieu mah Pak RT lamun. Matak daruakeun para kiai, para ajengan, guru-guru urang, mudah-mudahan marantana sing sarehat paranjang yuswa. Masing dijembarkeun milik rizkina, masing tambih barokah ilmuna. Nukusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades sinareng kadusna. Paling mana Pak RT calikna? Hah? Eta dipangkat RT na jalmi sanes. Dari jalmi mah kedah kapilari Pak RT. Pak RW paling mana? Pak Kades mana Pak Kades? Aduh nepangkeun, alhamdulillah di dieu mah Pak Kades nage meuni kasep.
Kata ibu mempeng araraya Pak RT, Pak RW, Pak Kades jawab sing tarik bari jujur. Oh sok ngadaruakeun RT. Jujur eta teh. Sok alus sing tarik. Bu sing tarik ngarah kadanguan ku Pak RT na. Sakali deui oh sok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Halus jujur mangkaning aya. Oh sok ngadoakeun Pak RW. Oh sok ngadoakeun Pak Kades. Karunya teuing Pak Kades, Pak RT, Pak RW tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkaning jadi pemimpin teh capek, komo RT mah. Sowe kamari-kamari diurang keur usum BLT jeung bansos nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka RT. Majarkeun teh lah RT nu dibikeun bansos nu we hungkul hakan kainya RT jeung karung-karungna. Udah kitu ngomongkeun teh aya di dieu sok kitu ka RT. Aya nu belah mana diukna. Dah capek jadi RT jeung RW teh. Matak mumpung aya Pak Kades payuneun abdi. Pak Kades abdi mah bade usulan. Tolong naikkan gaji RT jeung RW di dieu. Satuju henteu. Doakeun ku sarerea Pak RT gajina sing jadi 10 juta. Ngan engke tahun 2080 genep. Sami para pemimpin kudu didoakeun. Mudah-mudahan marantana salaku ais pangampi salaku pamong desa masing sarehat. Oke masing dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu aradil. Amin. Ya Robbal. Nu kusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara sinareng reng-rengan DKM Masjid Al-Ikhlas anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun hadir ayeuna aya 100 orang maka panitia para DKM bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning ditingali-tingali Pak ieu jamaah nu hadir aya 1000 urang mah ieu. Aya henteu. Pokona ngadoakeun ku saderea acara tahun payun sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Ya Robbal. Anta hilap nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabakna oge hipu suga kue bolu sabab loba nyatu. Lain pada ibu-ibu mah tos biasa dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun bea. Biasana eta mah di abdi di Bandung Barat. Ari di dieu apan sameh di ditu ge ti dieu heula lolobana. Ngan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega. Ari di dia tos biasa meja mu balik lega siga kieu. Da pilari payunan Pak Kades meuni pinuh meja teh. Nah ari ieu lega-lega teuing. Ieu mah saking kulegana eueuh barang hakaneun. Dan nembe mah Pak Kades abdi calik di lebet bumi payunan teh sami pinuh. Tuangeun hungkul aya jeruk, aya rambutan, aya bolu. Abdi teh mending ngahulang teu kuat hayang. Ngan teu dituang ku abdi teh da sok teu puguh abdi mah emut kapun rama sareng santri di bumi.
Mata koyahna we panitia gerak karesekan. Udah alhamdulillah abdi mah rezeki teh sae wae. Biasana upami uih uleman ceramah teh sok meunang cau. Aya bolu. Bakaka. Pece bakaka. Pak, bakaka. Bu, bakaka. Lain menta eta mah ngabejaan. Biasa mah kitu. Cek panitia teh dan yang nais di dieu mah tara biasa atuh biasakeun ti ayeuna. Insya mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama. Oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Aku naon tukang teu ngaminan. Telat. Dan memang urang mah kitu Pak, biasana lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa hare-hare ngadoa teh. Leres teh? Memangna neng nais naon sih keutamaan eta doa? Bilih ieu mah urang dieu ibu ngagaduhan salaki anu bedegong. Ayah henteu. Atawa bapak gaduh pamajikan anu nurus tunjung. Aya. Atawa ibu jeung bapak gaduh murang kalih anu hese diatur. Aya deh. Sagala aya di dieu mah. Ayeuna timbul weh pertarosan neng nais memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Wios Pak diwartoskeun. Bapak-bapak teu nanaon kasinggung. Teu nanaon? Pada tong boroning kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan abdi. Ieu mah kudu dibejakeun. Salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam, baju hayang kari make, ari pagawean sapopoe ngan nguseup jeung nguseup. Teh heula asara da rame sugan di dieu mah aya tukang nguseup. Seueur. Cocok berarti. Ya cek dangukeun tukang nguseup mah ari pamajikan diabur, ari lauk ditungkul. Leres teu? Tapi da abdi mah salut ka tukang nguseup teh dua perkara, Bu. Alhamdulillah di mana-mana tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Ya, leres teu? Bahkan ku saking istiqomahna tukang nguseup nu gelo oge eleh. Nu gelo kahujanan masih kene lumpat. Dan nu nguseup mah kang cicing nungguan jejer jeung kukumul. Aya guludu genep da asa jihad. Ngan abdi mah bade ngawartosan we ieu mah punten ka tukang nguseup. Tukang nguseup mah hirupna teh teu pernah maju. Sabab lamun maju we saeutikna kejebur. Betul Bu. Talamun ibu gaduh salaki resep nguseup nepi ka ngaengkekeun kana ibadah, ngaengkekeun kana salat eta teh salaki bedeg aya nu kitu. Cek si bapak nu dipengker teh terus neng nais ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh. Tenang Pak urang balikeun. Bu araya pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta ka salaki
jang meuli make up, jang meuli kosmetik, ari kokoloteun angger. Oh ka era. Pamajikan batur mah kapanasan teh jadi beureum, pamajikan bapa mah kapanasan teh jadi geuneuk. Tah eta teh pamajikan nurus aya nu kitu. Nu make tiung kumaha. Terus Neng Nais ayeuna kumaha barudak nu hese diatur teh. Tadangukeun barudak nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV, dititah salat kalah nyoo. Aya nu kitu di dieu. Kalamun ibu bapak gaduh murang kali siga kitu bacakeun doa nu bieu. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teras tambihan Rabbi habli minaso, Rabbi habli minal alimin, Rabbi habli minal amilin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minas syakirin. Kaayaan ibu keur gaduh wudu tos salat tahajud teras tiupkeun eta doa teh kana munan murang kalih bari ikhlas karena Allah. Da percanten Pak urang dieu mah sadayana ahli tarahajud. Ya apaan seueuran. Mun saurang tahajud, mun lobaan barada diamalkeun. Doakeun mudah-mudahan murang kali ibu bapak sing jaranten murang kali anu soleh solehah. Ya Allah ya Rabbal. Teraskeun. Heueuh da acan. Bieu mah karek pemanasan. Ngan geus paranas teuing. Wios abdi ceramahna bari tati. Pak wios tati. Tatih je. Tatih. Tatih Pak. Bu tatih. Dalamun kedah diwartoskeun mah Pak Kades abdi tos nyareri awak. Perjalanan ka dieu tebih, tadi angkat tabuh 2 aja. Matak tadi abdi mah dina mobil calik teu tatih-tatih. Jadi pada di dia we tatihna. Wios tatih. Ibu sadayana jawab sing kompak, cinta ka Kanjeng Nabi. Kurang tarik cinta ka Kanjeng Nabi. Cinta ka Pak Kades. Cinta ka Pak RT. Komo ka RT mah cilaka Pak Kades ieu awewe sakiloba eueuh nu bogoheun. Sabapunten Pak Kades mah sanes Kanjeng Nabi. Da beda cinta na ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka sasama manusia biasa. Leres teu? Cinta ka Kanjeng Nabi mah sejati, Pak. Naon buktina? Sok we ayeuna urang ngaku cinta ka baginda Rasul da moal aya nu cemburuan. Leres teu? Ibu di bumi ngaoskeun sholawat payuneun salaki. Salaki bakal cemburuan moal. Moal. Bari ngepel, bari gegeroh, bari masak teh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Rausen teu? Lamun diibaratkeun mah Pak pan eta teh nitip salam ka Kanjeng Nabi. Lamun cek bahasa Sunda nama ya Nabi salam tisim kuring. Ibu sholawatan kitu di imah kalah cek salaki teh tuluykeun mah geunaheun.
da teu cemburuan. Beda jeung nitip salam nak kasih Sarpudin mah. Aya Mang Udin di dia. Nu mana Mang Udin teh? Oh eta nu make jas. Geuning gagah di dieu Mang Udin oge. Oce bayangkeun di imah bari nyetrika Mang Udin salam ti sim kuring. Mana ting ngadat salakina? Cek salaki ari sia rumah tangga jeung aing atau jeung Mang Udin. Betul Bu. Tapi ka Kanjeng Nabi mah moal aya nu cemburuan sabab cintana oge sejati. Beda jeung cinta ibu jeung bapa dina rumah tangga. Ibu jawab sing jujur. Ari ibu-ibu ayeuna masih keneh aya cinta ka salaki henteu? Sing tarik teu acan sadayana ieu mah. Bu kurang kompak sing jujur. Ibu masih keneh aya cinta ka salaki henteu? Bapak-bapakeun Pak kudu jujur. Ari bapak-bapak masih keneh aya cinta ka pamajikan henteu? Ojo teu cintaeun cenah. Da lain cenah lain bohong Bu. Cinta dina rumah tangga mah teu awet. Leres teu? Ibu bapak baheula kerja di panganten anyar jeung ayeuna panganten heubeul beda cintana teh. Nya leres teu? Keur panganten anyar mah masih keneh aya cinta mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna kalengna teuing kamarana lalocotan. Betul. Keur panganten anyar mah bapak ngabonceng pamajikan da meuni hati-hati. Leungeun duanana main cek ngerem. Mawa motor ge meuni lalaunan asal mawa berlian. Yo aya tanggulan saeutik gecling, aya enggak papa. Panganten anyar. Nah ari ayeuna geus jadi panganten heubeul. Bapak ngabawa pamajikan dibonceng da asa mawa karung goni. Yo ojo nyekelan kana cangkeng salaki kalah cek salaki teh cicing tong nyekelan areungat. Ari baheula meuni nangkot. Terus teh da ibu teh lamun teh nyekelan sieun labuh. Tungtungna mah maksakeun we nyekelan kana tak-tak salaki persis siga teko. Nya apan kieu teko mah? Nu katuhu kana tak-tak salaki, nu kenca kana beusi motor. Aya nu sok kitu. Ya keur panganten anyar mah ibu geubis tina motor bebeja ka salaki. Aa embis. Cek salakina teh sok angun. Panganten anyar. Nah ari ieu geus jadi panganten heubeul oce geubis tina motor salaki ngadon molotot. Cek aing ge tong milu sateh. Betul Bu? Eta bukti cinta dina rumah tangga masuk ke ku seep lain setan. Astagfirullah. Saya nyebut setan. Bapak ti iraha setan ngahakan cinta. Nyaan lieur ibu-ibu teh. Cinta leungit dina rumah tangga jo nyalahkeun ka setan. Sing leres nimbalan teh. Sakali deui cinta dina rumah tangga masokkeun ku seep beda jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Ka baginda Rasul mah cintana sejati. Matak mudah-mudahan urang sadayana hadir di dieu memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ngaku cinta ka Kanjeng Nabi, Nabi oge sing cintaeun ka urang.
Amin ya Allah ya Robbal. Teraskan Bu. Alhamdulillah acara wengi urang ayeuna teh nyaeta memperingati Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad. Tak urang kedah terang heula. Salah satu sebab di Isra sareng di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi teh karena baginda Rasul dipasihan ujian cobaan anu luar biasa ku Gusti. Di antawisna nyaeta Kanjeng Nabi ditinggalkeun ku istrina anu jenengan Siti Khadijah. Urang dia warauh ka Siti Khadijah. Tapi sering nguping mah. Tah, Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena brok di juru, brok dipantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah Pak kagungan caroge teh liuk eueuh ragap teu aya. Sabab waktos nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40 tahun. Sedangkan Rasulullah nembe 25 tahun. Ngan luar biasa Siti Khadijah mah Bu teu pernah ngalawan ka salaki teh. Sok sanaos carogena sahandapeun yuswana. Bahkan yang paling romantis Pak ketika Siti Khadijah nyauran carogena da make pangkat. Pangkat suamina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Pangkat suamina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat suamina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Ibu-ibu bade nurutan Siti Khadijah. Bade atau salakina tukang macul dipanggil ya tukang. Salakina tukang ojek ya tukang. Hiji deui tukang nguseup ya tukang. Bade kitu Bu, bade kitu. Cek si ibu teh neng nais. Ibu mah kumaha bade nyauran salaki romantis. Sabab teu pernah dicontohan ku salakina oge. Leres. Pak contoh atuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah ka istrina Siti Aisyah tara nyebut nami. Kecuali lamun ngariwayatkeun hadis. Selain ngariwayatkeun hadis, kumaha baginda Rasul ka istrina? Ya Humairah, wahai istriku, si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kantos dipanggil ya Humairah. Sing tarik kantos dipanggil ya Humairah. Kantos dipanggil wahai bunga mawar. Nya heueuh sih da teu mararantes lah. Leres teh Pak. Siti Aisyah mah dipanggil ya Humairah cocok. Solehah, bager, pinter, tara ngalawan kasalaki. Ibu-ibu urang dia. Hayang dipanggil ya Humairah ari kadaharan sapopoe jengkol. Matak nyerang salaki teh bau Jadi ulah aneh ayeuna mah loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan. Tugas nyalahkeun deui jengkol. Ya ojo ti iraha jengkol jadi perusak rumah tangga. Matak kadeh kanggo ibu-ibu sareng bapak-bapak uih rojaban dina wengi ayeuna sok contoh rumah tanggana Kanjeng Nabi. Ayakeun panggilan khusus, panggilan kasih. Ibu di bumi kasalaki osok nyebutna ayang. Osok tara.
Bapak ka pamajikan osok nyebut bebeb. Kelari aja di imah sok nyebut naon atuh? Hah? Sing tarik. Aya nu kasalaki nyebut bapana. Nu nyebut bapak budak. Bapak sia. Aya teu? Nu nyebut ieu. Nu nyebut ieu aya. Kemarin ngobrol jadi pak iya. Cek pamajikan teh. Pak, iya kan kuduna bapak atau AA iya mak iya ka dia sakedap. Aya naon ieu? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Nu kitu mantes henteu. Mata kudu aya atuh panggilan khusus, panggilan kasih. Ngan alus-alus teuing ulah deui. Bisi abong kene baheulana teh alumni santri, pinter qori, pinter maca Quran, suantena bagus. Ger dipake ku bapak teh dina rumah tangga da awon atuh. Cek bapak ka pamajikan. Mamah ka dieu sakedap. Tak ece lamun kitu teh tembalan salaki ulah eleh. Aya naon bapak? Cik pang ninyuhkeun cai kopi. ABC susu atawa luwako. Nepi ka ngacleng eta mah lak-lakan. Begitu mah moal jadi ninyuhna ge dalila teuing. Matak bu ti ayeuna mah sok ayakeun panggilan khusus. Panggilan kasih sayang. Jaga keharmonisan dalam rumah tangga. Karena nikah itu ibadah yang paling lama. Setiap detikna dina pernikahan bernilai jadi ibadah. Ibu, bapak, baheula keur bobogohan mah sapiring kuduaan silih huapan silih leueutan teh pan jadi dosa. Lain ibadah-ibadah bobogohan mah. Tapi lamun ayeuna tos nikah di imah sapiring sok kuduaan silih huapan silih leueutan eta mah bernilai jadi ibadah. Oh sok ibu di bumi ngahuapan salaki. Cicing ibu-ibu, Pak sing tarik Pak tembalan. Bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan. Bagus. Kurang tarik itu nu dipengker tak aya soraan sakali deui. Bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan. Hoyong dieueutan ku pamajikan. Atuh karisa truk. Punten Pak, hoyong dihuapan mah setruk eueuh deui. Panamun geus gering maka karek dihuapan lainnya eta mah kapaksa. Lamun geus sabulan mah setruk teh digedean huapna ngarah ka selek. Maot we tungtungna mah. Teu ece ulah kitu ka salaki teh. Tong boroni ngahuapan. Nyuguhan cai herang oge sagelas ka salaki. Gede ganjaranana komo dihuapan. Matak ti ayeuna mah ibu-ibu barade ngahuapan salaki. Bade moal. Belah ditu teu kabita kana ganjaran teh. Kayak kitu mah kumaha ece lah. Ngan utamina ibu bapak beres rojaban yuk contoh rumah tanggana Kanjeng Nabi harmonis romantis. Istri sing tiasa hormat ka salaki, salaki sing tiasa nyaah ka pamajikan ka hartos. Teraskeun
Ta baginda Rasul diuji ku Gusti. Diantawisna dicandak Siti Khadijah. Istrina ngantunkeun. Da baginda Rasul ge jalmi Pak ditinggalkeun ku istrina, Kanjeng Nabi sedih. Tapi dah sedih oge baginda Rasul mah sabar, teu siga urang. Urang mah dipasian ujian cobaan ku Gusti teh aral. Leres teh. Kanjeng Nabi mah sabar. Nu akhirna Allah hoyong masihan hadiah kanggo kasabaran Kanjeng Nabi diberangkatkeun we Isra Mi'raj. Ma huwa Isra, naon hartosna Isra teh? Araya Ari Suri menipang tarikna. Ari ditanya meni rarepe. Naon hartosna Isra teh? Isra hartosna perjalanan. Naon cenah? Perjalanan atanapi berjalan. Kanjeng Nabi diisrokeun, diberjalankeun. Di mana ka mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di masjid ka masjid, Pak. Bu, di masjid ka masjid. Petik hikmahna ku urang sakedik. Berarti urang teh kudu ngamakmurkeun masjid. Punten ari ieu Masjid Al-Ikhlas sok pinuh tara. Ari Jumaah. Ai salaki ibu osok salat 5 waktu di masjid. Salaki ibu osok salat di imah. Sakalian ke mah bere mu kena. Suami nu sok salat di imah mah bukan suami soleh tapi suami solehah. Satuju henteu. Eta si bapak nupang tarikna nyora sok ka masjid tara. Kade ieu mah nyora pang tarikna ari ka masjid petot. Kade pameget mah kedah salat berjamaah di masjid. Sabab naon lamun lalaki tara daek salat di masjid yarfa'ullahu barakatan min kasb, keberkahan dari hartanya. Ibu percuma gaduh salaki imahna gedong, mobilna mewah, sawahna lega, duitna loba, tapi tara daek salat berjamaah di masjid, mohon maaf hartana kabeh eta moal barokah. Nauzu matak jurungkeun salaki teh sina indit ka masjid. Tong boroning ayeuna keur sarehat siga kieu, dalah keur gering oge sok jurungkeun salaki teh sina indit ka mana? Ka dokter gering mah. Piraku gering digogotong ka masjid. Tapi dah tadi sahur DKM Neng Nais alhamdulillah di Al-Ikhlas mah pinuh wae nu berjamaah teh. Alhamdulillah. Salat maghrib 3 jajar. Salat isya 2 jajar. Salat subuh 2an ngajajar. Nu adan eta nu qomat, nu ngaimam, nu ngamakmum, nu ngadua, nu ngaminan ente kamana ente eta we hayo kade Pak ulah ieu mah ka masjid teh nalika maot teh di salatan aban angger nu maot ge akhirna mah sok dibawa ka mana ka makam akhirna mah piraku diantepkeun di masjid ngan samemeh ka makam di mana heula di masjid. Kade Kang ulah nepi ka ceuk karpet teh amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh meuni panghareupna bari teh sopan mai teh batur-batur nangtung ieu boleh matak abdi mah teresep ka mai teh sopan
Matak hikmahna Isra Mi'raj Bu nu nomor kahiji yuk urang makmurkeun masjid. Utamina pameget sing daek salat 5 waktu teh berjamaah di daripada hartana henteu baro. Ari di dieu nu salat berjamaah di masjid bapak-bapak osok seueurna siga nu dongkap ka pangaosan ayeuna. Yo kade Pak ulah imah rojaban we sumanget ari ka masjid tara. Kepan ilmu natina hasil Isra Mi'raj teh kudu ngamakmurkeun masjid. Tah berarti mudah-mudahan ti ayeuna mah ti wengi ieu bapak-bapak sadayana salatna berjamaah di masjid 5 waktu barade moal. Pak barade moal salat berjamaah 5 waktu di masjid. Tong insyaallah lah. Insyaallah mah moal. Cek Kanjeng Nabi insyaallah teh hartosna bade. Ngan ku urang mah diganti hartina teh jadi moal. Contoh ibu ditaros, bu bade ka pangaosan mingonan muhun insyaallah nyusul meni seueur ya teh seusuhaneun. Pan teu datang-datang. Matak tong insyaallah lah. Mun bade mun moal. Pak sakali deui ditaros bapak-bapak barade salat 5 waktu berjamaah di masjid. Awas lamun henteu. Teu tingali isukan. Tingke subuh tingali salaki ka masjid henteu. Mun teu wadul badena teh. Tartos Pak. Bu teraskeun. Sabadana Isra teras Kanjeng Nabi ka mana Neng Nais? Baginda Rasul teras Mi'raj. Naon hartosna Mi'raj? Mi'raj hartosna naik. Ari Isra mah perjalanan. Mi'raj naik. Kanjeng Nabi naik mapai langit. Bertemu sareng nabi-nabi terdahulu. Dugi ka akhirna Kanjeng Nabi dugi ka Sidratil Muntaha nepi ka Gusti Allah. Tubuh Kanjeng Nabi mah berhasil nepi ka Allah. Ari urang bade iraha nepi ka Gusti teh. Isukan. Urang bade iraha nepi ka Allah. Saur Gusti ka Kanjeng Nabi, ya Muhammad, lamun anjeun bisa mi'raj naik buruk ka dieu, maka umat anjeun bisa mi'raj ku salat. As-salatu mi'ajul mu'minin. Salat teh mi'rajna mukmin. Salat teh tempat nepina hamba ka Gusti. Matak salat ulah asalikum likum leos. Sabab keur salat urang teh keur berhadapan jeung Gusti. Mun salat sagala kapikiran urang mah geuning karek rakaat kahiji Allahu Akbar. Biar da asa aya duit 10.000 di mananya. Osok kitu. Da rumah saurang mah sok hese kana ibadah, ngarasa berat kana aya nu sok kitu. Jawab sing jujur, kira-kira di antara salat nu 5 waktu pangberatna salat naon? Salat naon? Subuh. Matak mumpang-mumpang nuju sasarengan sadayana, yuk urang hariring eling-eling umat. Salatna salat subuh. Siap? Ngan abdi moal miluan. Sok we ieu ngaku ibu jeung bapak sing tarik. Sabab ieu keur diawet-awet sorakna geus rada serak ieu teh. Siap Bu? Salatna salat subuh sadayana eling
Tepuk tangan heula kanggo sadayana. Arapal sadayana. Kira-kira eta hariri ngajak eling ngajak teu eling? Ngajak teu eling ceuk. Piraku aya kieu salat subuh. Kapan abdi mah teu miluan? Urang di beunang we ditipu oge. Nah cenah Neng Nait salat subuh make jadi salat nu pangberatna. Sabab punten Pak, salat subuh adalah salat yang dihadiri oleh malaikat. Bu, araya. Salat subuh pangberatna teh sabab dihadiri oleh malaikat. Padahal lamun urang terang fadilah keutamaan salat subuh berjamaah di masjid, niscaya bakal belaan ngorondang ka masjid teh. Saking kuhoyong ngengengkeun fadilah keutamaan salat subuh berjamaah. Matakan pangberatna sabab ganjarana oge pangageng. Kahartos Bu. Salat subuh mah teu berat kumaha ngong adan di masjid asa kalah ka dipepen deui. Leres teu? Nu adan di masjid tos kekeleuweungan subuh teh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Brai panona bentak. Hudang mah acan. Bentak hungkul. Dituluykeun ku nu adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surungkuy bujurna kaluhur. Nongeng siga ucing nu nguliat. Nongeng kaluhur selimut di bedol deui. Nepi ka beresna Pak nu adan la ilaha illallah. Gubrak deui eta teh ka handap. Angger we salat nama setengah genep. Aya nu kitu. Bu, ngong adan di dieu lompat setan ka itu. Adan di ditu lompat setan ka dieu blos we asup kana salimut ibu. Jadi lamun ibu subuh-subuh aya nu ngeukepan berarti eta teh salaki. Astagfirullah. Nyaan Pak, ibu-ibu urang dieu mah kudu diruqyah kabeh. Salaki disebut setan. Nah cenah Neng Nai setan teh meuni kitu-kitu teuing da tos tugasna. Rek kumaha deui tos tugasna setan ngagoda urang dina ibadah. Saur Allah dina Quran jelas-jelas diterangkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitonal lil insani adum mubin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Anu hartosna sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Matakan wajar orang rek ibadah sok ngarasa bade salat sok ngarasa hes eta teh digoda ku syet. Tapi sok sanaos berat sok sanaos hese yuk urang sami-sami paksakeun. Allahumma lamun tos dipaksa mah mudah-mudahan engkena terbiasa. Kana mutaneun ayeuna urang rojaban teh ceuk. Gusti bawa ti rojab kamari nepi ka rojab ayeuna salat urang teh teu ditarima. Jaba lamun salat teu ditarima paur amal anu sejenna oge jadi mubah.
matak ayeuna di paparinan Yuswa dugikan nincak Rojab tahun ieu teh yuk momen kanggo urang memperbaiki lain awakna hungkul nu salat tapi hatena sing tiasa mi'raj, hatena sing bisa naik nepi ka Gusti, ulah nepi ka hanjaka engke geus ngajepat di alam kubur ngaronta-ronta ka Gusti nepi ka ceurik getih hayang dihirupkeun deui hoyong tiasa ngalaksanakeun salat. Badak daripada kitu mending keneh ayeuna mumpung masih hirup yuk saekeun deui salatna. Ulah nepi ka siga dina lagu ece. Pan aya lagu nu keur viral Pak ayeuna. Waktu kau sehat hidupmu banyak maksiat, cepatlah taubat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau gak mau hidupmu hancur. Tembak-tembak jangan orang dia mah diajak edan geng ngilu we. Jadi ulah nepi ka hanjaka engke tos maot karaosna hayang ngalaksanakeun salat nu bener-bener. Ari maot teh teu aya nu terang. Duka bapak ti payun abdi panderi. Atawa abdi panderin bapak ti payun. Tapi dah abdi mah sok tiasa hormat we kanu sepuh teh. Upami ditawisan naon, upami ditawisan parasmanan, upami papa sok mangga we nu sepuh heula. Tangke oge lamun aya malaikat Ijrail teh mangga we nu sepuh heula. Kira-kira malaikat bisa dikitukeun teu? Bu bisa dikitukeun teu? Teu bisa. Sabab nu ngaranna maot mah di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaranna. Ari maot ngadodoho borosok di poho-poho datang nate merenya ho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal tos sumping teu aya basa anaking jangkrik anu ngajengjeik matak ngait kana ati gaang anu hancewang matak reang sumoreang cingangguran manusia cara ricing caricing pagahkan cing saring set pagah ikat muagel gak kanginan mual asu kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengkak cing cicing cangcang kacakal gawe eling katali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam naon sababna tuh manuk cingklang cindeten blos ka kolong bapa satar. Apa tungtung nama tuh malaikat Ijrail geus ngabuleunang rek nyabut nyawa urang di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaran gedong sigrong teka dong istri demplon teka bangkon anak incu jararong jon ngajual sawah jengkep tidak angker Pak urang maot mah ngankur mawa amal sorangan piraku maot mawa amal soleh engke si soleh maot mawa amal saha atuh
Kadek we cek rek mau teh tong ngarampuk amal batur. Aduh nyak maot mah mau amal sorangan. Ngan amalna teuing berat keneh ka alusan, teuing berat keneh kana kagoreng. Kahartos Bu. Jadi mumpang-mumpung di paparinan Yuswa keneh dugi ka Rajab ayeuna, yu urang saekeun deui salatna ka Gusti. Saur Gusti, perbaiki salatmu maka akan ku perbaiki hidupmu. Haroyong hidup bahagia di dunia. Sing tarik hoyong. Neng Nais aya henteu dina Al-Qur'an konsep lamun hirup hoyong bahagia. Aya. Kumaha carana? Saur Allah dina Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kunci hidup bahagia di dunia nu kahiji sing sae hubungan jeung Gusti. Ari urang tos sae acan ibadah ka Allah. Tapi percantan urang Majalengka mah sadayana ahli ibadah, ahli salat. Saking ku ahlina nepi ka poho kana rakaat. Leres teu? Tapi Bu, biasana urang mah ngadak-ngadak jadi ahli ibadah teh lamun bulan puasa hungkul. Leres teu? Alhamdulillahnya urang ayeuna tos sasih Rajab, sabadana Rajab teras Sya'ban, tos Sya'ban mudah-mudahan urang sadayana didugikeun kana sasih Ramadan. Bulan puasa mah Pak, rek teu jadi ahli ibadah kumaha atuh da kana adan teh jadi sono. Bulan puasa mah kana adan teh ditutungguan meni asalila. Leres teu? Betul Bu? Ngong adan duhur spontan keluar tina lambai ucapan alhamdulillah. Adan asar alhamdulillah. Tiba waktu maghrib sajang samemeh adan kabeh geus diriungkeun. Bala-bala gehu jeung cireng, es campur jeung kolak. Datang we waktu maghrib, Allah can nepi ka akbar bala-bala beak genep. Buka puasa balas dendam kitu teh. Aya sok kitu di dia. Dituluykeun kuno adan, asyhadu an la ilaha illallah. Sangu sapiring metu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cai enteh samuk badak. Hayya 'alas shalah gehu opat. Hayya 'alal falah. Es campur samangkok. Allahu Akbar samangka tilu jeung cangkang-cangkangna. La ilaha illallah. Naon eta namina? Terab kamerkaan. Kolok cau dina tikoro keneh dibawa salat maghrib atuh ngaborolo. Pada pinuh teuing. Leres teu? Beres salat maghrib datang ka urang waktu salat isya. Biasana geus beres salat isya urang teh tuluy berjamaah salat naon? Abdi yakin urang Majalengka jeung urang Bandung Barat sarua. Lamun taraweh sok milihan heula imam.
resepna nu kumaha? Nu tereh, pakades nu gancang. Lamun imamna gancang macam dijamin isi masjid teh bingung. Tapi lamun imamna hese ngungked acan, suratna nu pararanjang, dijamin isi masjid teh eta mah pemain inti hungkul. Aki-aki jeung karpet. Eta teh pemain inti. Tapi biasana lamun di lemburna aya pemuda mah nu jadi imam taraweh teh ku pemuda nu tos darewasa. Nya leres da. Da eta imam taraweh ku pemuda mah Pak. Di abdi we di bumi di Bandung Barat, pesantren Al Istiqomah, nu jadi imam taraweh teh pemuda santri nu tos darewasa. Da eta ku santri mah Pak maca Al-Fatihah disanapaskeun bisaeun. Santri mah kuateun teu siga aki-aki. Apan aki-aki mah geuning sok siga nu eungap sorana teh. Mun ngahudangkeun subuh we apana? Alhamdulillah. Leungit sorana teh. Pucung hul aya deui. Ahyana. Leungit deui sorana teh. Lila eta mah leungitna teh. Ting tahajud heula ting sare deui. Pucung hul nu terakhir nusyur. Ngawaretosan waktos payantos ya tengah opat. Ari gorowok teh pemuda teu nanyakeun. Belegug eta pemuda ka aki-aki. Matak doakeun lamun di dieu aya aki-aki sok ngahudangkeun subuh sing paranjang yuswa. Sabab lamun teu ku aki-aki kusaha deui. Leres teu? Imam taraweh Pak ku pemuda. Al-Fatihah disanapaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah kitu aminah teh. Singkat padat. Da kumaha dolin amin mah. Soknya tembalan sarerea. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin mah kumaha? Ari torojo teh Pak RT ngaimaman. RT osok ngaimaman tara. Osok tara. Misal ya mah. Misal Pak RT ngaimaman taraweh di Masjid Al-Ikhlas. Eta ngaimamanana teu make seni. Maca Al-Fatihah siga maca Quran. Cek Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah kitu aminah teh. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, pek hiasan Al-Qur'an teh ku sora anu geunaheun dulur supaya gen. Ibu haroyong gaduh murang kali sae ngaos Qur'ana. Haroyong gaduh murang kali sae suantena pasantrenkeun. Dan nu kitu mah moal manggih di kebon. Leres teu?
Apaan ari di pasantren mah aya kiai, aya ustadna, diajar tajwid makhrajna, diajar lagam murotal mujawazna, betul? Matak sok gaduh urang kali teh pasantrenkeun sina belajar irama Al-Qur'an. Ngan kade kitu, lamun geus pinter maca Al-Qur'an make seni ulah sagawayah dipake. Bisi abong kene baheula teh alumni santri pinter kori, suantena bagus. Ger ngalagu sejen dikorikeun. Nu kitu leres henteu. Bu nu kitu leres henteu. Eta budak sisi jalan ke keleuweungan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu. Itu cek di tukang Allah. Merah muda dan biru meletus balon hijau. Nu kitu leres henteu? Sebab nempatkeun hiji perkara sanes dina tempatna dolim namina cek santri. Contoh ibu make tiung dina bujur. Ari torojo bapak make salempak dina sirah. Mantes henteu? Sabab lain tempat. Lagu Al-Qur'an aya bagianana, lagu Sunda, lagu dangdut aya bagianana, ulah dicampur-campur. Matak sok ujang neng belajar irama Al-Qur'an, ngan kedah pinter nempatkeun. Kade bisi urang dieu mentang-mentang juara kori provinsi, juara kori nasional. Ger ngaimaman taraweh di Masjid Al-Ikhlas siga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh cek jamaah di tukang teh bubar, dak bubar. Isukna moal aya nu taraweh deui di Al-Ikhlas. Taraweh siga kitu rek iraha beresna. Leres teu? Matak taraweh lila teuing ulah karunya jamaah kareseuleun. Gancang teuing oge ulah karunya aki-aki. Imamna gancang teuing imam geus sujud aki-aki karek ruku. Imam geus nangtung deui aki-aki karek sujud. Tungtungna eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong keluar. Da weureu salat. Komo nini mah nepi ka ti palitek beheungna. Ngudag-ngudag imam. Ya matak taraweh lila teuing ulah gancang teuing ulah sae keneh pertengah ka hartos. Wios abdi eueut heula. Ibu capek henteu? Henteu dengan suri hahaha. Ya saharu dek diubaran ieu. Da cai herang mah pakades cai paranting ubaran nu kasurupan. Nanda ayeuna mah ku sabab abdina tos rada serak nuju rada flu ya teh sawias we cai herang ge. Alhamdulillah hatur nuhun ya cai haneut. Barade eueuh. Ari moal mah wilujeng nempokeun. Bismillah.
Alhamdulillah teu kasurupan. Teraskeun Bu. Nepi ka mana bieu? Keur bulan puasa mah urang teh sono kana adan, betul? Resep taraweh, resep tadarus, resep salat sunnah. Keur bulan puasa mah Pak, sadinten maca Quran sajuz kiat. Leres teh? Ibadah dina bulan puasa sareng ibadah dina bulan-bulan anu sejen benten. Kira-kira rajin keneh bulan naon? Sing tarik bulan naon? Puasa. Matak tingali lebaran. Lebaran mah barungah sadayana. Baju alanyar kabeh, THR loba, daging seueur. Eta teh balesan tina sabulan penuh sasih Ramadan urang giat rajin dina ibadah. Janji ti Gusti Allah, lamun urang sae ibadah ka Allah, sae hubungan jeung Allah, maka hidup di dunia bakal bahagia. Sabulan penuh sasih Ramadan urang rajin ibadah ka Gusti Allah, lebaran barungah sadayana. Kahartos. Jadi betul kunci hidup bahagia di dunia nu nomor kahiji sing sae hubungan jeung Gusti. Hiji tah cenah. Ayeuna nu kadua terakhir kunci hidup bahagia di dunia nyaeta perbaiki hubungan sesama ari urang manusia sanes. Nu jempling wae berarti juri eta mah. Urang manusia sanes. Saur katerangan al muslim wal muslim kun kal yadain. Hirup di alam dunia teh kedah siga panangan dua. Bu pilari ye panangan. Ongkoh panangan mah hirupna teh pajauh tapi kompak. Leres teh. Tembalan sarerea. Lamun nu kenca raheut saha nu ngubaran katuhu. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mang makekeun. Nu nampa hadiah nampa kado kenca atawa katuhu. Nu nampa duit kenca atawa katuhu. Katuhu kenca mah bagian kobelisasi. Kobal-kobel kenca mah. Tapi ieu nu kenca Pak teu iri teu dengki kanu katuhu teh. Can pernah abdi ningali leungeun pasea. Aya teu? Teu aya. Lamun ibu papa panangan katuhu maju kenca ngelehan mundur ka tukang. Nu kenca maju katuhu ngelehan mundur ka tukang. Teu pernah abdi ningali nu lempang leungeunna kieu duanana. Aya henteu? Teu aya. Sabab panangan mah silih elehan. Ta urang hirup di alam dunia kedah siga panangan. Silih asih, silih asah, silih asuh. Bu, hikmahna Allah nyiptakeun panangan ramokna aya 10 jeung biwir ngan hiji pan beda. Allah nyiptakeun biwir pameget mah aya sabaraha? Ari biwir istri? 2 jam nu mana ece? Ya sing apal patokan bibir teh nu aya huntuan. Lamun ibu nembalan boga bibir 2 berarti ibu mah huntuan duanana. Teu kabayang. Pak Kades teu kabayang abdi mah bapak-bapak mukakeun kamar mukakeun rok lep wak wow. Huntu hungkul. Menati ngajeng salaki teh sieuneun. Ya sing leres nembalan teh. Biwir aya sabaraha? Hiji. Hikmahna Allah nyiptakeun panangan ramokna aya 10 supaya urang kuat berjamaah, supaya kuat gotong royong, supaya kuat membantu satu sama lain. Kunaon ari nyiptakeun lisan ngan hiji? Salamatul insan fi hifdil lisan. Letah mah hiji oge matak cilaka. Kahartos.
mata kade urang kedah tiasa ngamalkeun hirup siga panangan gotong royong. Ieu sanes saur abdi tapi langsung dipiwarang ku Gusti dina Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jalan-jalan ka Baitullah jalana ka palih kidul anu henteu nyebut Allah mudah-mudahan sing bararisul. Belaan ranteng urati koro dikorikeun. Bu jawab sarerea sing kompak bari ikhlas. Allah kitu siap. Ya pilari mik, lamun mik acan turun ulah waka eureun nyebut Allahna. Siap. Sakali deui. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Panjang teuing eungap hampura dihaja. Alhamdulillah hatur nuhun panitia sona meniraoseun. Doakeun ku sarerea tukang son sing asup surga. Ulah kagok jeung son-sona bawa. Bisi bade tabligh akbar di ditu. Al-ayah sadaqallahul adzim. Anu hartosna gotong royonglah kamu dalam mengerjakan ketakwaan dan kebaikan. Kahartos Bu. Jadi fungsina urang sebagai manusia hirup di alam dunia teh kedah daek gotong royong membantu satu sama lain. Ta urang kedah hirup siga panangan. Wala takun kalaudunain ulah siga ceuli dua. Pilari cepil. Cepil mah ongko hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhu ngalongok ka dieu. Ibu kantos milari cepil jalan-jalan silaturahmi. Kantos henteu? Henteu, bahkan nepi ka lebaran oge Pak ceuli mah teu pernah paaprok. Saking ku hare-harena hirup jadi ceuli. Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhu mangnyusutkeun. Da angger nu nyusut mah saha? Panangan. Ta urang hirup di alam dunia ulah siga ceuli teu paduli ka sasama, teu paduli ka tatangga dulur baraya. Sabodo teuing tatangga boga duit atawa henteu, sabodo teuing tatangga kalaparan atawa henteu, nu penting mah beuteung sorangan wareg. Eta contoh jelema hirupna siga ceul. Aya di dieu nu teu akur jeung dulur. Aya nu pasea jeung tatangga. Aya nu hare-hare jeung babaturan. Aya. Bahkan Pak Kades abdi mah yakin Pak DKM sinareng reng-rengan oge para panitia ngayakeun acara Isra Mi'raj sakieu megahna teh aya nu hare-hare mah. Aya nu teu mantuan-mantuan acan mah. Nya leres teu? Aya teu? Aya milu ka dieu ayeuna ge. Aya di dieu tah milu seuri jelemana teh. Wah ka era. Tah ngaranan ti ayeuna mah panitia eta teh si Ceung. Tak kade urang mah ulah hirup siga Ceung. Teu paduli ka sasama, teu paduli ka tetangga dulur baraya. Nauzu. Tapi alhamdulillah abdi sangat mengapresiasi perjuangan para DKM, para panitia dirojong didukung ku para pemimpin, para pemerintahan urang di dieu oge masyarakat sadayana sehingga tiasa berlangsung ieu acara. Eta ngabuktikeun bahwa warga Pakades di dieu teh parantos ngamalkeun hirup kedah siga panangan dua, silih asih, silih asah, silih asuh, silih gotong royong dina kasae
Tepuk tangan heula kanggo sadayana atuh. Mudah-mudahan Pak beres rojaban ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah urang sadayana masing langkung erat, masing langkung kiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kunci hidup bahagia di dunia teh aya sabaraha cenah? Araya. Bu aya sabaraha? Dari di Bandung Barat mah jamaah teh sok kadu gelar barho, begitu bubar poho. Ari di dieu henteu di dieu mah da acan bubarna oge. Berarti di dieu mah cingho. Cicing oge. Kunci hidup bahagia di dunia teh aya da di bejaan. Nu kahiji sing sae hubungan jeung Gusti. Nu kadua teh cukup saya hubungan jeung Allah, tapi kedah saya oge hubungan sesama manu barade diamalkeun. Kahartos henteu? Alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Sakali deui ditaros kahartos henteu? Ngadak-ngadak jadi henteu. Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam satengah teu kaharti keneh ulah dituluykeun. Da pakades percuma ayeuna mah ngaji dipanjang-panjang dilila-lila oge angger tara diarapalkeun ieu lah. Nu penting mah singkat, padat, melekat, kade we poho, balik marawa ilmu numan. Tudah kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan teh. Berkat. Hapunten ka sadayana DKM, ka para panitia sanes kirang sono, tapi kumargi abdi badan tos rada leuleus, wanten tos rada serak, teras-terasan uleman. Alhamdulillah ti kaping hiji Rojab dugi ka ayeuna teu acan liren-liren uleman teh siang wengi. Amplop geus meunang sakarung satengah. Malihan mah bada ti dieu ge Pak abdi moal uih ka bumi ayeuna teh. Tapi bade teras ka Bandara Soekarno Hatta, terbangna bada subuh ka negara jiran Malaysia kanggo ngisi ceramah dina acara hitanan Upin Ipin. Itu nu ditukang geus kieu. Nyapi doana ti hadirin sadayana, mudah-mudahan abdi sakulawargi sareng tim masing dipaparinan kasehatan oge berkah salamet di perjalananana. Mudah-mudahan nandupin ku abdi didugikeun masing aya manfaat khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Mangga sasarengan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana sing tarik. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil
واغفر لنا ما مضى يا واسع الفاتحة. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalepatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.